leutik teuing Allah ternyata utak-utakan surugna jeung nu lain. Berarti kabeh jelema kudu curukan. Lamun Allah nyata curug utak-utakan jeung henteu, kabeh jelema wajib curukan. Kumaha nu buntung? Awas, parbu teh HP. Cek nu boga Nokia, mending Nokia HP mah. Nokia mah halus, coba tipe ieu mah tuh bisa dibuka. Cek anu boga Motorola, mending Motorola. Cek nu boga Ericsson, mending Ericsson. Heueuh lah halus kabeh lah halus HP-na lah halus cek uing teh. Cing ka dieu nu boga Motorola, ka dieu nu boga Ericsson, nu boga Samsung, anu boga Nokia ka dieu ngumpul ciek di ieu kabeh rek nelpon. Cek nu boga Motorola teu boga pulsa. Cek nu boga Samsung sarua uing tinggal 200. Lumayan 200 memeusan. Cek nu ya komo ku 0 pisan, cek nu boga abdi oge sami keur nanahaon HP-na mahal teu gablek pulsa. Ari utek-utekan surug jeung henteu dipaseakeun, usoli jeung kunut diparbutkeun, ari hate malaweung ka Allah keur salat, inget ka sawah, inget ka kebon, diantep wae. Tah alus batak baeat geus ngahijikeun kabeh organisasi babarengan teu persis teu Muhammadiyah. Syukur ayeuna naik saeutik, tingkatkan geratangan pulsa ayeuna mah. Daku pulsa tepina nelpon teh lain ulah HP-na dibaledogkeun. We rek nelpon pamajikan, mama lain gitu. Jadi balik ka Allah malin ku utek-utekan curug, lain ku teu utek-utekan, lain ku make sayyidina jeung teh sayyidina lain eta. Datang ka Allah mah wajah abi qalbim munib, geura urus tah hate maneh supaya balik ka Allah. Boro-boro keur ulin kieu, boro-boro keur ngaji kieu, keur salat hate di kebon, di sawah, di tempat dagang, di kantor, eta geura urus. Kelemahan umat Islam teh eta nu tadi ngurangan takeran nu diurusna cetek perkara leutik. Ai palebah nu gede anu ku Allah diancam boro-boro salat di padaherang, salat hareupeun Ka'bah, lamun hatena maleuweung mah narakawel. Eta teh perkara gede garapeun, da beuteu digararap. Awas ngaji seeutik loba kiai era. Engke ngalagu Samson paneuri. Lagu Raja paneuri. Matak Mamang Uing ngahulang, heueuh nya heueuh. Ek dalil naon amang nu kaluar? Da mal bisa ngajawab eta mah sok kabeh ge bakal ngaku heueuh. Heuh tapi Pak Jujun syariat teh kudu bener alus syariat kudu bener sabab lamun torekat teu make syariat eta ge ditolak mikung ngaranna. Nu penting mah dikire ka Allah hate keun bae teh salat ge torekat gelo tapi. Ai salat teh kudu ecreug, cangkangna kudu ecreug, rukuna kudu bener cek ilmu fikih, sujudna kudu ecreug, cek ilmu fikih kudu kumaha eta salat nu bener, ti miti wuduna, ti miti diukna, ti nangtungna, ti mimiti gerakanana kudu bener eta teh. Babacana kudu bener da jelema ge boga ceuli. Boga ceuli jelema ge, babacaan imam teh kudu ecreug da jelema teh boga ceuli, ceuli jelema teh hargaan. Ulah imam siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya pantas ting buringkak oge imam kitu mah atuh makmum oge da ceulina ge awas. Coba mun Ustaz Cecep nu imaman pan geunah alhamdulillahi rabbil alamin sabab bismillahna dilaunkeun. Bismillah ditarikeun bismillahirrahmanirrahim paduli dua lagi dalilan ieu jeung kudu rame sagala. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuluikeun nu imamanana ngeunah Ustaz Cecep mah da juara nasional. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atarna bihi naq'a fa wasaqna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu 'ala dhalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Minimal kitu imam tadi pada herang teh kudu teh
sabab jelema boga ceuli syariatnya kudu bener ngan ulah cukup ku cangkangna eta eusina mata ku Imam Ghazali mah syariat teu make torekat mah ibarat parahut eueuh lautan di alus-alusnya di darat alus parahu saya mah tina jati emas percuma cicing we deui urang kadinyakeun tah ka pangandarankeun burak-bak ini eta bocor dibangga-banggakeun we di pada herang bawa atuh kana laut burak-bak geuning bocor jika nu tadi asa geus pang elmuna loba teh ai salat batur make qobliyah santrina aya ajenganna teu qobliyah pan bocor teh ajengan bocor teh kitu teh tah begitu bocor lain dicacag parahuna tamal nu bocorna teh karek kapanggih ka dituna hakikat makrifat teh kitu diajar pantakrana geus areueuh ayeuna mah eta teh leungit matak mamang uing dikitukeun cicing eta camane gudag-gidog sira aya mang patahnya aya atuh ceng teh non mang patah keur ngagerakeun wah jero ceng mang dioyagkeun jerona tinggal tukang dagang binih lauk mun lempang teh ceng teh bari ngageol teh geuning lauk teh lauk lauk lamun teu ngageol eureun heula dioyag-oyag buleungna tanyakeun ka tukang lauk kunaon eta berarti oyak-oyak gabe hirup nu jerona da tukang lauk lamun balikna mah da jag-jag we lamun tukang lauk balikna jag-jag lempangna beak ta laukna sok cobaan jadi ulah loba ngomong geura cobaan asakeun dikir cicing bari kieu tah la ilaha illallah terus ada goyang la ilaha illallah la beda sok karasananya beda kusaha kitu sok ayeuna mah urang balikeun deui takaranana nyebut afdalu teh urang bari praktekeun atuh ulangan ukur bibir afdaluz zikri adikirna ukur bada magrib jeung bada subuh sakedeung ai lohor asar beuteun dalikir datang welini jeung banjir siga pangandaran ting gorowo kaluar tsunami Allahu akbar la ilaha illallah eta mah dikir soak atuh sia teh hari datang bencana karek gogorowokan hari keur aman kalau baduit ngajedog we pan Allah nya teu murka kitu Allah ka jelema kitu hari aya jelema nu ngageder dikir teu nyahoker bencana teu nyahoker aman digareuhgeuykeun pan geus lalieur jelema ayeuna mah nu zina diantep anu nikah dipergunjingkan pan geus teu balener kalakuan teh nu dikir dijejeleh aya nu poho ngajedog we pan lieur jelema ampura minimal mun geus kieu teh eueuh deui nu sok bulal-belayal ka nu sok didikir ayo mucang-meceng ka ditu ngajedog si cilaka si laing bejaan teruskeun oke ngadongeng deui eta mangke urang ngaji deui ka dieu urang terangkeun kumaha cangkang jeung eusi tak pantes kusabab ngan ukur cangkangna wungkul eueuh eusian tingali jelema ayeuna di SMS ku Allah mapan teu hudang jam 2 peuting di SMS ku Allah nge-SMS da pulsaan HP-na atunya pakarerek we ku Allah di SMS teh wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda hudang tong hes we seperti 2 peuting terakhir maneh hudang 2/3 peuting hudang salat tahajud di SMS ku Allah nya teu katarima SMS lagi dan hatena weuh Allahan atuh di SMS ku iblis karek we hudang di SMS ku Allah mah pan kerek ka salakina pamajikanana mitohana atur da geus aki-aki eueuh huntuan di SMS ku iblis saksikanlah final piala